channel YouTube Dharma Raja TV. Jangan lupa pantengin terus, di situ banyak koleksi-koleksi dari Alvira Entertainment. Subscribe terus ya, biar tambah banyak yang like-nya. Sampurasun para pemirsa dan Raja TV. Malam ini kita menyaksikan siaran langsung dari komunitas Dharma Raja Purwadax dengan para YouTuber yang ada di sekitar khususnya daerah Dharma Raja, umumnya untuk daerah Sumedang. Acara ini adalah pagelaran wayang golek pertama oleh Ki Dalang Wasunda, yang kita kenal saat ini adalah beliau adalah seniman yang berasal dari Cikirai, Desa Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Dengan acara ini mudah-mudahan kita semua, khususnya warga Dharma Raja, bisa untuk ngamule atau membangkitkan budaya Sunda yang ada di daerah Dharma Raja, khususnya umumnya Kabupaten Sumedang. Para pemirsa YouTuber yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, mari kita saksikan siaran langsung yang akan ditayangkan secara langsung oleh YouTube channel Dharma Raja TV. Yang lain. Oke.
Inilah kawitan puji syukur kayaanku Beda wiji maha suci Beda gemar hampurana Urang asik kira kebahagiaan Beda gemar hampurana puji syukur kayaanku Beda wiji maha suci Beda gemar yang bergerak seberang asalnya lepaskan kemewahan yang bergerak rumahnya lepaskan
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kawargi-wargi sedayana khusus dan dalapan Dusun Cikirai, Desa Dharmaraja. Begitu hilap kepengersa Kesepuhan Pepayung Agung, Kepala Wilayah Dusun Cikirai, Desa Dharmaraja, anu kusim kuring pihormat, Bapak Ketua RW, Ketua RT, RW 8, RT 1, RT 2, menawi ayah di lokasi oke bapak-bapak ibu-ibu warga RW 8 khususnya umumna kasadayana wilujeng sumbing kasadayana anu mana alhamdulillah dina wengi
di dusun Cikirai, tepatnya RT hiji RW 8. Alhamdulillah di gawe bareng komunitas YouTuber Dharma Raja. Oke, sarang Kidalang Wa Aditya anu alhamdulillah dina wengi ayeuna nyaeta dina raraga latihan pengintennya nyaeta kanggo ngamumule seni Sunda khususnya seni pedalangan. Alhamdulillah aya penerus nyaeta di Kasupuhan Kidalang Toto Sumpena Cakra Atmaja ayeuna panginten lungsur nyata ke Suta Sutarman di dalam Suta Sutarman atau Napi Wa Aditya nyata anu inas insyaallah ayeuna mitembeyan panginten dina raraga latihan pangrupina panginten ieu mah waktos moal saku maha biasana dugi ka enjing. Iya mah istilahnya wayang bodor atau napi wador. Oke, alhamdulillah sareng reng-rengan pandayagan campur sari anu dipimpin ku Kang April. Alfira Nada oge sajabina. Hatur nuhun kana kasumpinganana oge kasadayana. Mudah-mudahan ya seni padalangan sing langkung sukses kau kapayunan. Oke, mudah-mudahan pandayakan oke sing langkung sirjobna. Rupina sakitul kapiatur. Oke, hapunten kakirangan disimpuri ngawakilan penginten dia pemerintah Desa Dharma Raja tapi khususnya warga RW 8 sakali hatur nuhun ka khususnya di dalam Sutarman oge kasadayana. Hapunten kakiranganana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ya saumira dandana panjang sinengi sabda uningan ya sabda uningan sauniratan nana panjang sinengi ya sabda ni
ngawisakeun salah sawios di Padepokan Tumaritis Lurah Semar Badranaya. Kentur kang cinutur sisikeun nurajeg dina tatangkalan cai cor-cor heran hejo lemohna dang daunan lupa domokna kampung Tumaritis Panubukan Lurah Semar Badranaya lan Dewala. Gawantanin hiji lembur sepi pamrih inggali subur makmur malimpah Cinawi. Siapa menali tulisan Lurah Semar Badranaya. Aturan wilujeng tepang jeung wadina dengan ayeuna su. Iya. Aturan wilujeng tepang jeung wadina dengan ieu dina penting ieu nu malam minggu ieu akad itu nama. Ya. Kumaha? Aturan oge kasadayana kanggo ka urang Cikirai. Wadah mang wa. Da maksud. Usum naon wa di lembur wa. Ah biasa we wa mah biasa sok ieu. Sok mapai-mapai pasawahan. Keur meunjeunna konejang. Guningan muni rempeg ieu teh aduh Gusti reus pikeun wa ngadukung wa maklum wa teh da ieu teh kakara ieu mah etang-etang latihan. Aturan oge ieu teh ku alpukahna di YouTuber Dharmaraja TV Aya wa. aya oge teh hilap kanggo ka Sumedang online oge ayanya. Hirap ka grup Alpira oge wa. Mohon. Oke, nganuhunkeun ka grup Alpira nada show. Hatur nuhun tos didukung wa nya.
Mohon sing serjok didoakeun kuwa da wage meureun ka bawah ka MC-an nya. Gusti ampun nu Maha Agung. Nuhun Gusti. Rempet. Akang Silaing mah meureun keur dinya biasa we. Akang Silaing mah tadi teh keur nganaon ya Akang Silaing teh nya. Jika nama narokan suruh jang. Ari kambe mah aya wa. Kumaha? Kambe mah aya. Aya rempel Kang Bima tiwas deng. Naon deui nya geuningan dawat teh sok rada poho. Di Purwadaksi Dharma Raja ge ayanya. Aya kempel. Nuhun. Sangka Jaya mah, Sangka Jaya. Reus. Asumpingan Kang Ayong jebret. Aya Kang Ayong. Aduh wilujeng Kang Ayong. Mohon Alfik aya. Oh si ganteng kalem. Mesem-mesem wae. Aduh. Warna as baheula wakeun ngora. Ieu geudingnya. Dikawihan ku sae teh dikawihanana. We nu urang wa. Kumaha anu geulis. Sinareng neng iam aturan oge nuhun tos ngadukung ka wanya. Asa mah kasih babar. Warna ajang. Aduh Gusti ampun. Nganitip we tiwamanya pamugi sadayana sing aya mulus rahayu berkah salamet. Nitip tiwa ucap lampah jeung tekan tah ieu. Tah ieu. Ieu. Tah. Alhamdulillah ti sae teh. Wah, atur nuhun geuningan. Tidak malah yang produksi punya itu. Nuhun pamugi sing kagetos teh sing langsung ti amin. Aduh haturan deui. Alah nuhun. Sugan aya deui ieu anu nek mere ka uang. Sok doakeun ku uang. Alah. Kepalanya ayeuna. Balik awal atau gerawal. Dawat teh kumahanya aduh Gusti ampun. Ngan puguh nitip tah ieu ge sarua ge. Nitip ucap sareng lampah. Kudu sarua antara hate jeung bibirna. Sae wa. Tah kitu. Kudu sarua antara hate jeung ucapna jeung lampahna. Waluya hirupna jang. Ngan hapunten ti wadawa mamalum diajar teh sakola jang tes SD acan dah ieu ge ukur ngawayang dah sakala kadarna cu. Mohon hatur nuhun oge ka sadaya duduk kekanananya. Mohon. Gusti Akang kamana wa si Akang gorowa. duka tah Akang Silaing titik ka mana tuh aduh Gusti ampun tapi genteng-genteng ulah potong jang kuat teh gesa cana Akang Silaing datang kuat teh hayang ngigel hayang ngadangukeun tepang sono heula cobi coba kusine nama mah aai alah anu geulis alah Gusti ampun aturan oke kanggo ka urang Cigira sadana wilujeng tepang sareng buahnya Wah, bulan jika nama raos tepang sono wa. atuh daraos atuh laguna cacakan tepung oge di parapatan sono watejang sok dikenangan ku saya teh ku Kang Ayong. Kang Ayong jebret. Oh ku Kang Ayong jebret kita sumpi Kang Ayong. Cobi uang lah hayang ngadangukeun da aing ngigel mah teu bisa. Keun cenah ku Akang Silaing. Cenah ku Akang Silaing eta mah joget mangga dua mangga dengekeun we lagunya. Sor pro.
sor aya Paulot aturan Paulot Pak RT Pak RW RW 8 kampung Cikirai mana wilujeng ngadangukeun wilujeng tepang koyo ngadangukeun heula wa teh tepang sono jang mohon dikintun ke namah kanggo urang Cikirai khususna di tempat kayak tetuang ibu maua ieu di detenya alah wilujeng hapunten ka inung-anung ka bapak duna juga hapunten mohon gitu deui ka kasepuhan Kang Toto Gelusing Kuring hapunten aya mohon hatur nuhun atus rojonganana duh Gusti ulang Dedi Kobra aya tika mana eta mah da sok rada lieur kawana ge cobi aya aduh wilujeng Dedi Kobra ge malam Jumaah nyalidenya iya bang uji nyalidenya ge malam Jumaah da ngajurig apun tanya Kang Ngobranya alah sok tepang sono cobian bro
Bapak era dan masa silaturahmi di hati sabarakan sama Allah dia sabarakan eta hari lagu depan syok deui mau dipayun rumalayeun baturan patepang deui ari manawi mah paharana angku wasuta bakeun nyangka ibu aduh meningareuna nikmat ya aduh dirarasakeun gua ayeuna alah meni nikmat meni asad saang dunya barana teh Gusti ampun eta lagu tepang sono jang masih kumpul ite ke wangguruan akan silai coba jang coba panggoroan akan silai Gusti ampun Bapak Dewi biasa lagi Bapak Dewi silaguruan Dewi Gusti ampun kagak alah Gusti ampun secara anginnya aturan kasadayana alah Gusti ampun muni gede muni waduh alah muni rempok geningan nih ayo sabaraha mulai 2000 atuh cacakan karek cacakan Gusti ampun Bapak ampun telu dipisuhun sok jang ampun primados Bapak rumaos primados loba dosa kasarina Bapak diterima jang sok hai si Dewala kamana biasa we si Dewala mah genunguan mah di bumi lain si gareng mohon si gareng maksudnya gitu Bapak bermusuh kermusep sok salah wae kermusep di Jati Gede si gareng mah Bapak mohon oh jeung si Dewala we ija mohon itu hapunten apa nih pabeli jeung aing jeung rokok dia duh Gusti ampun alah aturan oke kasadayana Gusti ampun mang pirang-pirang aya Bapak di hareup papunten panya kulan entos dewek malah tadi alah wah besok hayang seri dewek pajaman baheula alah Gusti ampun gomo pan kungsi kulan kagok Bapak sedekal basulaka mohon sok rada era jeung kulon mah mohon gila Kang bulan padalang Bapak aya kene aya sok raja kagok aya hiji kolot ya waduh ya ke jangan sok wae silai nya Bapak manek pamit heula sok we tuluy keur ku silai heula Bapak mah hayang ki heula ya